Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Jarkasi di kelas 10 MIPA 2. Abdi di dia bade ngagolongeng nu judulna Sikabayan ka Puskesmas. Sok di regepkeun dongengna. Eta mah Sikabayan meuni unggal poe Kemis ka Puskesmas teh. Tayoh aya pikir kadua, sagede carangka da buktina. Geus puguh liet ka dokter, nyeri beuteung ka dokter, digigel silem oge ka dokter. Dikarayapan lancah ka dokter, rorombeheun disuntik pokona mah segala ka dokter. Ayeuna duka deuk naon deui, geus andeplok deui wae. Saur dokter, aya naon deui wae maneh kabayan. Tahun sumuhun bade nyuhunkeun landong. Cek Sikabayan bari pelaya-peleye. Ieu aya anak beurit di jero beuteung. Saur dokter, duh karunya teuing di dieu mah teu sadia ubarna kabayan cing cowan ayeuna mah neureuy anak kucing hirup-hirup supaya eta anak beurit anu di jero beuteung teh ditewak. Sakitu wae dongeng ti abdi. Nyuhunkeun maaf bilih aya kalalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.